Iya kan dunia dunia kamari awewe itu mani campernik gelis luar biasa 20 tahun ka tukang kuari ya Allah susuna percis kos balon kurang angin berarti kan beak eta dunia eta kos gitu kamari mah bujurna eplok cendol kuari mah teu gagiplek kuru tinggal tulang doang kanyahoan tinggal tulangna aya anjing ngagogogan pajar tulang kan berarti dunia ya kan cerita dunia naon artina itu dunia kamari orang boga kijang nu anyar kuari geus eueuh Avanza nu anyar kuari geus eueuh Fortuner orang boga kuari geus eueuh oh tuh tinggal jemputan bae tu imah urut aing kuari geus eueuh dunia sekejap kamari duit tu kamari poe ieu eueuh nu poe ieu aya ge isu page tu eueuh dunia seperti eta dunia berarti kan leutik samanang qalila haju ditinggalkeun kang ku urang mantak cek Tuhan Abdul Qadir sahaja lemah nu cicing di dunia haju rindu karena dunia eta mah 100% di akhirat tak bakal cilaka ya Allah sekali deui dengkeun ku celis ya lamun aya jelema cicing di dunia haju kejar-kejaran dunia ngejar dunia rindu terhadap dunia eta mah 100% bakal cilaka di akhiratna kadangnya ku celis ya atuh kadangnya aja aing ngomong eta bahasa Tuhan Abdul Qadir geus urang cicing di dunia tapi ulah cinta karena dunia cinta kana akhirat pindahkeun ka cinta urang padahal mah cicing di dunia tapi cintana cinta ka akhirat Masya Allah kari lamun urang kuari cicing di dunia cinta kana dunia di akhirat bakal cilaka cirina jelema nu cicing di dunia haju cinta kana dunia kumaha cirina isuk-isuk geus nyekelan kan kulator isuk-isuk geus HP tas salat lain istighfar HP mawa susur mah teu prihatin lamun tinggalin susur tapi tinggalin HP mah mau sedih aya kabeh kan aya kabeh urang deuk salat susur teu kabawa biasa bae cuek bae tapi ketika ieu naon gara-garana HP teu kabawa oh walah wahuluh masyaallah aing mah lamun HP teu kabawa asa pareumeuh obor hirup Allahumma ya rafi'ad darajat Allahumma ya rafi'ad darajat Allah syarau bi ayatillahi samanan qalila karakter orang-orang kafir mah horenganannya ngagantikeun bi ayatilah ayat-ayat Allah samanang qalila kana harga anu saeutik anu dunia orang-orang Yahudi teh lain teu palalinter Taurat teh pinter orang-orang Nasrani teh lain teu pinter Injilna jitu ayatillah istalu di mana istabdalu majaz isti'arah tabaiyah nu mantak dingaranan majaz lain make makna aslina nginjem kalimatun ustumilat nu mantak dingaranan isti'arah lantaran disebut musyabah bena dipikeun musyabah nu mantak dingaranan tabaiyah lantaran nuturkeun kana asliyahna berjalan dina asliyahna heula ngaji teh lamun geus datang ka dinya rada nyai-nyayan kan aya istarau meuli masa ayat dipake meuli samanan qalila kana dunya iraha transaksina jan teu jual beli bahkan ka teu ieu duit tah dipake meuli barang eta ngaranna meuli ieu mah lain ayat teu dipake lain pake jual teu dipake mah ditinggalkeun demi untuk kebutuhan dunia jadi ninggalkeun ayat mencari dunia lain teh yaho ayat kitu pinter berarti gagantikeun kanyahonyana ayat anu sakitu mulia lantaran wahyu Allah digantikeun kana samanan qalina sekejap dohol mantak banana istabdalu geus ulah di manaan istarau tuku berarti amri anggentiaken ya alladzina berarti aturan istirona bimana istibdal subihal istibdal bil istirona mulai kita ngaji puyeng tak kos gitu puyeng ge sia nu teu mondok nu mondok mah kos gitu ya kecil banget leutik mah kos gitu kan poho deui
tuh kan kos gitu tuh guys tadi itu ke istarau bimana istabdalu berarti kan nuturkan karena istibdal berarti majaz berarti masdar nanti jadi tabaiyah wari guys singkat tabai seperti kos itu jadi atuh gak makna istarau ulah makna tuku ngagentiakan mun mana tuku salah jai meuli mah ieu pameulina ieu barang nu dibeulina tah aya teman lain kos itu ditinggalkeun teu make ngaranna tapi demi meraih samanan kolila oh berarti istabdalu ngagantikeun ayat anu mahal hargana ngagantikeun ayat anu istimewa luar biasa mulia lantaran wahyu Allah digantikeun ka samanan kolila yakni dunia nulir teu beda jeung meuli daripada aya gagantianana aduh pohara ayat Allah berupa wahyu belah dituna Taurat jeung Injil belah dieuna Al-Qur'anul Karim ditafsiran ku Imam Jalal bi ayatil Al-Qur'anul Karim mulia pohara anu bakal ngadatangkeun kana kahirupan sejahtera di surga Allah lamun nurut nuturkeun kana Al-Qur'anul Karim tina ucap tingkah jeung pola urang teh nuturkeun Al-Qur'an pait amis terus paeh urang surga Allah Al-Qur'an sebagai wasilah jang ngadatangkeun urang ka kahirupan anu lestari di surga Allah wahara tuh ai dunia dunia mah duit nu kamari dileungeun urang poe ieu geus eueuh mobil nu taun kamari aya poe taun ieu geus eueuh motor nu kamari aya kuari geus eueuh sakejap dunia mah lamun ku urang diperhitungkeun jaheuh hok geura duit kamari urang nyekel 100 juta poe ieu geus eueuh motor kamari luar biasa sagala rupa motor aya kamari keur boga teh hei ka motor beat aya motor nu gede teh naon eta naon ngaranna lain anu lamun aya nu ngabonceng kitu bae teh tah aing mah greget jasa kunaon nyiptakeun motor kos kitu teh tah lamun pake ngabonceng kiai teh pantes atuh teh pantes banyak kiai make udang-udang kieu bae naplok aya jelema nyiptakeun motor kos kitu ulah sok tapakur we goblok teh jelema atuh ka eta mah lamun urang sorangan aju kabeneran nganggih jahe nah itu kan motif sab haji panjana mah teu bisa tah ngadeng lamun teu nyeklak teh teu bisa motor kos kitu mah hese deuk ragag bae kudu nyeklak bae pan atuh pan eta mah teu kudu nyekelan ge geus nud-nudan ka dieu teh ya Allah ya Rabbi ai kos kitu hayang ngora deui teh hirup sia aing mah lain aing sia mah kolot ge kos kitu lah ieu kan dunia ta dunia kamari awewe itu mani campernik gelis luar biasa 20 tahun ka tukang kuari ya Allah susuna percis kos balon kurang angin berarti kan beak eta dunia eta kos gitu dunia eta kos gitu kamari mah bujurna eplok cendol kuari mah teu gagiplek kuru tinggal tulang doang kanyahoan tinggal tulangna aya anjing ngagogogan pajar tulang kan berarti dunia ya kan cerita dunia naon artina tu dunia kamari urang boga kijang nu anyar kuari geus eueuh Avanza nu anyar kuari geus eueuh Fortuner urang boga kuari geus eueuh oh tuh tinggal jemputan bae tu imah urut aing kuari geus eueuh dunia sekejap kamari duit tu kamari poe ieu eueuh nu poe ieu aya ge isu page tu eueuh dunia seperti eta dunia berarti kan leutik samanang kolila haju ditinggalkeun kan kurang kumaha pahartos sugihna balik sugan mawa kunci Avanza jangan teh sugan Mercy nu kunyana di papaket eta Mercy Jeep teh anu ka mana kunyana di anti tembak pan eta mah dibodip sedemikian rupa balik ka kuburan sugan kuncina dibawa atau ban setipna yang teh ibutin wow 10 besar dunia masuk terkaya 10 besar dunia Pak Harto teh triliunan rupiah geus hese lamun make kalkulator nu Haji Pendi mah geus moal kapuateun
tek nol ka mana ya teu kapuat kalkulator murah ka kos itu teu kapuat atuh dia mah ngana enggak 1 juta 2 juta 10 juta masih kalkulatornya masih main ge tahu lah 100 juta lah masih main kan asal geus bangsa teh iku mah aja na kadina ieu iku mah bantikeun kalkulator kos kitu kan guys jeung sia-siana habak teu main nol hasilnya na hasil ih miliar ge geus hese miliar ge tek ieu genep ieu genep ih nol ka mana ieu ai yang meureun jeung susah sok resep jeung seurikeun asa hiburan jeung susah teh sebenarnya ya Allah ya Rabbi susah mah ka kota ge kajeuleuh kan urang lain setelan masa make samping make sepatu kan teu nyetel eta ngaranna eta mah samping mah sendal make sepatu Masya Allah aya deui make udang-udang make jaket kumaha sih teu nyetel teh budak mantak zaman SBY eta Agim ieu keur carita nyetel Agim kan lari pagi jeung SBY make udang-udang weh cek ulah ieu ya hebat teh ka anak teh hebat peleba mana ieu make udang-udang bae ieu nu kos ge bodoh ngaranna masa lari make udang-udang lari baru lain make udang-udang lari mah make training ulah make nanaon priwit teh trit eta pinter gitu ngaranna geus eta Agim teh teh ge zaman SBY nya kan diorbitkeun lari pagi jeung SBY atuh selain salari-lari da ieu teh mah sarua teh ge pencitraan keneh ngan ieu mah keur carita make udang-udang salah udang-udang mah jang salat ngariung ge geus kudu make udang-udang langsung ieu mah ngariung make udang-udang aya salat teu make kopiah goblok beureuh teh jawab teh karena teh nyurup eta ki pudoli kos kitu teh urusan teh nyurup iya ikir cerita istarau bi ayatillah samanan qalila Masya Allah saha anu bisa maca ayat berarti kan Allah ngagerakeun lain sembarangan atawa nu ngadengekeun ayat ya Allah lain sembarangan nu mantak datang ka reup sare eta teh naon ku indah-indah mantak kiai lamun datang ka murid HS hebat eta kiai bisa menyejukkan hati murid pantau geun habak tuh ieu istarau bi ayatillah samanan qalila hanya demi meraih samanan qalila dunia jabatan aya dinyana Quran aya dina qalbunyana tapi hese dek nerapkeunana hanya demi samanan qalila boro-boro nerapkeun keseluruhan fikih datang ke urusan jilbab bae ge kurang kumaha di DPR lu pinter lu talar Quran dek nerapkeun eta bae ge masyaallah wah sedasa hanya untuk samanan qalila sampai saiki dereng ana keputusan mengkonon laiki ayat teh istarau bi ayatillahi samanan qalil bacakakeun ge saking DPR maring DPR ku sira iso ora siki baca ki aja mengkonon sira ngaji nek endi sira ing Cilongok bae kajangan di Jungkana endi saya ngaji maring aku bae sia ngomong jadi acak-acakan gitu aduh ya Allah ya Rabb hanya demi samanan qalila jabatan hanya demi samanan qalila tahta hanya demi samanan qalila wanita hanya demi samanan qalita nah dengan berbagai samanan qalila dunia ditinggalkan ayat istarau bi ayatillahi samanan qalila kajen tama batur mah DPR mah emang keur ngojai di neraka tama kos kitu mah ieu bae kiai nu di kampung ngaranna bae kiai salafi tapi ka pendopo deui ulah nyileh ka dieu sia biasa bae aing kasinggung biasa bae hanya samanan qalil ayat
digantikan ka duit 1 juta 2 juta 10 juta naik ke panggung hanya untuk samanan qalila ishtarau bi ayatillahi samanan qalila engke kumaha di akhirat mah tah ieu karakter kafir seperti kitu kafir mah jelas kos kitu ishtarau bi ayatillahi samanan qalila tapi urang kuari nu jeklan Al-Qur'anul Karim demi meraih samanan qalila gereja tanda tangan bae pedain jadi mui demi kelestarian mui daripada aing teh tanda tangan coplok jabatan wani aing mah kajen teuing kumaha ge demi samanan qalila kajen teuing di akhirat dibeuleum ge da kumaha jabatan aing keur bupati negara urang keur demokrasi aya agama sia agama ulama atuh Islam aing negara demokrasi beratan ke agama sia beratan ke negara sia ulah ngomong kos gitu cenah ieu mah pokona mah kami mendek tanda tangan bae karena kami mah jabatan bupati hanya demi samanan qalila jabatan bupati sabaraha tahun sia ngajabat jadi bupati engke dibeuleum sia di neraka jahanam sabaraha halilan ishtarau bi ayatillahi samanan qalila kafir mah geus jelas tapi babatok sia tuh pakai babatok we pantutung ya Allah ya Rabb Masya Allah Karim hanya samanan qalila secuil anu Kangjeng Nabi mah menyikapi dunia teh lain lalagaan pan urang geus sering za Kangjeng Nabi lempang jeung sahabat kemudian cak Kangjeng Nabi itu naon bangke tuan nu bantak dipicen kuran teh hayangeun nu bogana embungeun nu bogana nu bantak dipicen nu nu bogana kuran ijideun gilaeun Allah menyikapi dunia leuwih ijid tibatan bangke tibatan nu boga bangke terhadap bangke tuh nu mancak dunia teh mun urang nyaho kana hakikatna dunia bau sabenerna mah lamun nyaho kana hakikatna dunia bau sakumaha bauna bangke mendak Kangjeng Nabi ketika Isra digambarkeun ku Gusti Allah aya seorang ini Nini kan aya nu henteu bengking mah bengking. Nya nini nya bengking. Kan geus eueuh pupurieun. Geus eueuh pupurieun atuh can nini mah nya bongkok, nya kuru bengking. Berarti kan geus eueuh nanaonan tah nini. Saha nu hayang kawin ka nini jadi stadis. Nah, kuari nini. Tapi dipoles, Masya Allah eta nini make lapis. Ya Allah make lipen weh lipen lagi tengah nama beureum sisina mah hideung dimodif ku nyana pajar artis ya Allah make shadow ya Allah ya Rabbi ieu na diplat-plat aya beureum-beureuman biasa urang gila kan neuleun nini kos gitu kan gila Masya Allah ieu mah rencengan biasa ya Allah dadana dibuka deh atuh dadana dibuka ge lamun nongtot aya mah pan ngahelob wah ya ini parah ini parah ya Allah ya Rabbi nah tapi kan gambaran seperti eta Kangjeng Nabi digeroadkan ku nini ya Muhammad anjirni ya Muhammad anjirni tapi Kangjeng Nabi terus bae ya Jibril man haji saha eta oh cak malaikat Jibril hiya dunia eta dunia mun maneh nembalan ujianana umat maneh ngocai di dunia kejaran-kejaranana dunia bae untung maneh teu nembalan Muhammad Masya Allah eta digambarkeun nini-nininya bengkingnya jore geus eueuh dipangjore-jorena urang lamun kuari aya nini-nini di dieu hiji bae gila urang pasti kararieu bae komo haji pendi mah pan tolol jelema sekarang bau nini aya jahe onah punya na dipentang di dia tapi lamun nini geus kararieu bae kan nini mah bau hamru tuh hapek ya nama tuh saya heran nini mah sanajan make esprek bae disemprot misalnya kurang set tetep kambuh bae cek nini wah sia cenah gitu marah nini oh nyahuan bae aing aya sia ka imah ka ambe nah
ieu makan gambaran dunia seperti gitu saha nu resepeun ka nini iji ningali nini mah belu nini mah gila ningali nini nah ieu kan dunia hakikatna dunia seperti eta komo mun Kangjeng Nabi ngagambarkeun bangke masyaallah karim mantap wali-wali Allah geus dibere ilmu hakikat sehingga neule dunia leuwih joret tibatan Kocomberan lamun Hasan Basori nyaritakeun perjalanan hirup teh tapi indah Hasan Basori perjalanan hirup teh Gusti Allah indah jasa tentrem jasa tapi keindahan jeung katentreman teh horenganan engke bakal mawa kacilakaan Gusti keindahan jeung katentreman dunia cek Hasan Basori keindahan jeung katentreman dunia nu bakal mawa kacilakaan naon hartina Gusti sapira di dunia teh moal lila Gusti bere abdi pandangan terhadap aslina terhadap dunia Gusti cek Hasan Basori terus saya ibadah ka Gusti Allah ngadoana seperti eta ya Allah ya Rabbi hirup teh tentrem jeung tenang neule dunia teh indah neule dunia teh amis sakumaha cek Kangjeng Nabi adunya mah huluun khudrun dunia mah amis tul hejo ku ayeuna sakitu abdi teh ningali dunia teh indah Gusti tetapi ternyata horenganan bakal mawa kacilakaan bere pandangan abdi terhadap aslina dunia Gusti ya Allah nah mulai Ki Hasan Basori zuhud lalaunan dibere teu hayang kana dunia ya Allah begitu pas dibere ilmu hakikat ku Gusti Allah ningali dunia gila sakumaha gilana urang neuleuh Kocomberan nyana ngomong deui ya Allah ya Rabbi horenganan kagilaan abdi terhadap dunia ieu lah nu bakal mawa kabahagiaan jaga di akhirat Gusti ulah dicabut pandangan abdi terhadap kagilaan terhadap dunia Gusti tambahkeun Gusti pandangan mata hati abdi kagilaanna kaijidana terhadap dunia sebab kagilaan kaijidan terhadap dunia horenganan anu bakal mawa kebahagiaan jaga di akhirat Masya Allah maot keur mijina teu hayang jasa kana dunia eta bahasa Hasan Basori bahasa Tuan Si Abdul Qadir malain Gusti sabada abdi dibere ku Gusti hakikatna dunia dibere nempo mata batin abdi ya Allah ya Rabbi horenganan sakumaha nu dicaritakeun ku Gusti sakumaha nu dicaritakeun ku Rasul Gusti percis abdi ningali dunia kos nini bengking Tuhan sehat mah Tuhan saya mah kos dibere nya neuleuh dunia teh kos nini joret biasa teu hayang sabasakali mantak cek Tuhan Si Abdul Qadir sahaja lemah nu cicing di dunia haju rindu karena dunia eta mah 100% di akhirat bakal cilaka ya Allah sekali deui dengkeun ku celis ya lamun aya jelema cicing di dunia haju kejar-kejaran dunia ngejar dunia rindu terhadap dunia eta mah 100% bakal cilaka di akhiratna kadangnya ku celis ya atuh kadangnya ja aing ngomong eta bahasa Tuhan Si Abdul Qadir geus urang cicing di dunia tapi ulah cinta kana dunia cintana kana akhirat pindahkeun ka cinta urang padahal mah cicing di dunia tapi cintana cinta ka akhirat Masya Allah karim lamun urang ku ari cicing di dunia cinta kana dunia di akhirat bakal cilaka cirina jelema nu cicing di dunia haju cinta kana dunia kumaha cirina isuk-isuk geus nyekelan kan kulator isuk-isuk geus HP tas salat lain istighfar HP mawa susur mah teu prihatin lamun tinggalin susur tapi tinggalin HP mah mau sedih aya kabeh kan aya kabeh urang deuk salat susur teu kabawa biasa bae cuek bae tapi ketika ieu naon gara-garana HP teu kabawa oh walah wahuluh masyaallah aing mah lamun HP teu kabawa asa pareumeuh obor hirup iri jelema merindukan dunia ya Karim ya kamu ya Allah ya Allah ya Allah nah datang ka mana coba diri urang mencintai jeung merindui dunia sehingga nu cek Tuan Si Abdul Qadir jelema cicing di dunia mengejar dunia jeung cinta dunia
jaga di akhirat bakal cilaka. Leuwih bahaya deui mah leuwih jero deui mah ucapan Imam Ghazali. Jelema anu di dunia hirup di dunia masih kena mencintai dunia geus tah mah siap jasa kudu ka neraka. Hiji. Ketika jelema hirup di dunia kuari mencintai akhirat lantaran aya sorga eta ge antara neraka jeung sorga. Imam Ghazali mah parah jasa ieu mah. Parah jasa. Anu salamet kumaha tuh? Anu salamet mah jelema hirup di dunia ulah resep kana dunia, ulah resep ka akhirat. Sorga aya bidadarina jeung kanikmatan ulah pake ka resep tambah sapira makhluk. Hiji bae dipake ka resep teh dunyana Allah karang beres. Dicaritakeun unggal minggu ge tetep nu jadi hayalan teh dunia kene karak ge beres gaji ulah cinta dunia aju minta doana cenah kiai kula supaya bisnis kula selesai tangkorak sia beunang karak ge beres caritakeun ulah cinta dunia aju kiai da kumaha tuh ngadoakeun bae nya ge kadang-kadang perpuluhna kiai goblok masih dia yang perpuluh kene bae. Waya ngadoakeun bae jalain duniana nu jore mah wala tansa nasibaka minad dunya. Cinta terhadap dunia. Nah, urang sebagai khalifah ini ja'ilun fil ardi khalifah. Dijadikeun khalifah teh titah urusan dunia tuh pertanian urusan, tuh gunung urusan, tuh perekonomian urusan, tah negara urusan. Tapi ulah mencintai urusan henteu pernah Kangjeng Nabi kadatangan jelema nu tani titah eureun tanina malah survei Kangjeng Nabi ka petani-petani sing bener tanina penting awas ulah cinta terhadap dunia Allah. Kangjeng Nabi ka pasar Kangjeng Nabi nyaritakeun sing hade dagangna lain eureun dagangna sok pajukeun jang ngabang sok jang syiar moal bisa perang tanpa aya perekonomian sok nu dieureunkeun ku Kangjeng Nabi sugan dagang kita eureun ibadah bae ka Gusti Allah teu. Nu dieureunkeun ku Kangjeng Nabi sugan petani kita eureun teu. Nu dieureunkeun ku Kangjeng Nabi tina nagara terus tetapi kade ulah mencintai dunia, urus dunia ketika perang modalan tah perang, ketika ngabangun syiar modalan tah eta teh titah kos kitu tah. Lain berarti haji urang cul igel. Lepas dog salah tentu kita ngomongnya si betulnya raho tah eta kos karan itu jadi urang urusan khalifah urang sok urusan urang dagang sanggeus dagang untung masyaallah ya duit ya alhamdulillahirabbil alamin sanu keur ngabangun masjidnya oh itu tuh awas ya salila di aing aya keramik bagian aing kenteng bagian aing semen bagian aing pasir bagian aing tah anu ngabiayaan tukang bas geus bagian aing. Ai kami mana? Geus ulah siapa milu bae jeung aing ke. Di aing loba keneh duit. Tah eta kos kitu kan mantep ngadengena ngeunah hengge ngadengena. Buktina jauh. Mana? Kita keramik bae hese. Oh keramik bagian mang aja. Ayo ukur bae geus ukur. Ukur aya sabaraha? Ieu teh mangaji teh. Ha geus besi aya nu rek nyumbang teu lah ka aing bandari. Geus aya cenah ieu aya setengahna mengaji jakabena ieu kan aya 1000 meter ieu geus aya kabeli 600 400 meter deui mah nya nu 600 kabeli 400 kabeli barang waduh sia mah neraka jahanam ya Allah ya Rabb dunia sing ade jadi dunia mah hina dunia mah ijid dunia mah sekejap nu sarugi nu kamari tuh nu nyana kuari geus paeh tinggalkeun kamari tuh pamajikan itu tuh geulis jasa wari ka mana Mang Haji paeh tinggalkeun itu mobil saya itu mobil Mang Haji anu wari ka mana paeh tinggalkeun hari itu pet anu sabae panelo mah jenderal wari paeh jenderal ge modar sarua itu periwit sa polisi periwit ngagantung jelema mana atuh kan di periwitan jero kuburan tatrit tah kami ditinggalkan dunia tah sok randapan gerak kurang jaheunya
dunia nu urang aya keneh ge duit nu kamari poe ieu nu ieu aya ge isuk bakal motor kitu keneh geus sabaraha kali gontor geus sabaraha kali ganti ternyata horekos kitu dunia mah ngitulah mobil yang motor ya tanah dan lain sebagainya kadang jadi nu urang jadi nu batur kadang jadi nu batur jadi nu urang ya dunia tinggalkeun paeh ditinggalkeun sekejap jabatan nu kamari jadi presiden kuari geus eueuh kamari jadi menteri kuari geus teu kamari jadi gubernur kuari geus teu jadi bupati geus teu berarti kan sekejap tapi ayat Allah mah ayat Allah terus bae sebab ieu mah qadim nu bakal ngadatangkeun hamba-hambana ka surga Allah tapi kafir wanieun ngagantikeun ayat anu mulia nu agung digantikeun ka samanan qalila naudzubillah min zalik ieu si hade urang istarau bi ayatillahi samanan qalila kuari we di DPR hanya untuk samanan qalila kabeh ge dilepaskeun kabeh ayat-ayat Allah mantap lamun nyada jadi PR paeh masyaallah naudzubillah min zalik wallahu a'lam sebab naon teu make ayat make kepentingan demi samanan qalila eta bae geus segi rumus bahaya gas gali geura ge DPR paeh gali saminggu buka geura mun teu bilatungan teu teu bilatungan kanjeng hukuman namun teu make ayatillah istarau bi ayatillah samanan hanya demi samanan qalila aja atuh lain DPR bae sia ge sarua bae nu ngridit eta teu make ayatillah ayat Allah ngaharamkeun riba teh nu kos kitu tapi demi samanan qalila yang boga mobil tah yang boga mobil teh samanan qalila kajen lah ngeridit ge demi samanan qalila paeh lah di sate sia kajen buku sate embes deungit sate sia masyaallah dari istarau bi ayatillahi samanan qalila fasaddu an sabilih ngagantikeun ayat-ayat Allah yakni Al-Qur'anul Karim anu agung anu mulya nu maha baqo digantikeun samanan qalila kana dunia anu sekejap sekejap da sekejap da deui ya taraku ninggalkeun maranehna kana ayat demi untuk memuaskan syahwat jeung hawa wanin kafir mah fasaddu an sabilih ngahalangan na agama Allah disebut kafir Nasrani Yahudi ieu urang nu nyekelan agama urang nyekelan ayat-ayat suci Al-Qur'anul Karim pedah urang jadi pamarentah wanian fasaddu an sabilih ngahalangan tina agama Allah atuh geus cilaka mantap urang lamun jadi muih hese eta ketika aya usulan-usulan ti kafir kumaha coba menjadi pemerintah ye cerita mah eta mah kan birokrasi aya teh mah henteu atuh pan banyak kapan kudu akur ai iman teh atas diku bil lisan binutki bil lisan wa tasdik bil jinan ngaranna iman anu sampurna ucapan jeung hate jeung pagawean akur cek urang Karawang mah ceplak jeung tapak akur iya tuh saya papan ceplak doang tapak mah henteu tah kan kos kitu dah besi bae nu ngomong ka kitu teh makan sekala kadar birokrasi cek jaya hate me inkar tanda tangan bae ieu teh tanda tangan teh pagawean ngaranna ngaridoan mata kurang kudu sasalaman ge tasafahu baina rijalikum sok sasalaman namun memang ieu waktuna bagus namun memang kudu sasalaman urang duaan sasalaman eta teh ditanya ya Rasulullah aya sasalaman naon sasalaman teh ngabuktikeun hate urang eueuh nanaon jeung manehanana dibuktikeun secara simbolis ku sasalaman tek masyaallah kan komo urang Arab blak tak blak ya Allah tambah deui urang Arab anu selon mah jeung tarang blak muncul nuhun bek lagi ya leuwih teuing tambah eta secara simbolisnya jadi hate geus dihampura itu naon jeung urang sasalaman plak nah ieu secara simbolisnya urang lamun jual beli atuh geus eta mang duit tah simbolisna naon make tarima meuli nyaman
jadi itu tarima ngajual ijab kabul eta adalah simbolis tina tarodin teh silih ridwan kula boga duit tah duit jang meuli mamang boga barang tah barangna tarodin ngaranna silih ridwan secara simbolis dah tarima meulinya mang itu tarima meulinya mang geus beres tah kos kitu tah eta gara jual beli syariat mantap jasa kuari mah pan urang meuli nyokotan bawa ka kasa ka ditu ngantri ka ditu nyanana make kaca ditarima meuli jeung saha hese ala Yahudi teh urang teh kuari mah pasodoan sabili Yahudi teh ngahalangan tina jalan Allah lamun secara langsung moal bisa langsung kunyada dipantol yeun sabar subur dijieun minimarket dijieun supermarket dan lain sebagainya sekian tingkat belanja di handap bayar di luhur eueuh transaksi tarima jual tarima ieu ge termasuk pasodoan sabili ishtaru bi ayatillahi tsamanan qalila pasodoan sabili carana pasodoan sabili urang di berbagai-bagai geus puguh diperpolitikan kunyada dihalangan tina jalan Allah DPR tinggal DPR talar Quran tinggal tepal Quran sabaraha DPR urang nu talar Quran tapi lain talarna merealisasikan anak ayat ente ternyata eleh urang atuh berarti ku demokrasi demokrasi buatan Quran apa lain berarti pasodoan sabili Quran teh supaya nerapkeun undang-undang Al-Qur'anul Karim ternyata make demokrasi teu katerapkeun berarti demokrasi teh termasuk pasodoan sabili anu terus menikmati demokrasi atuh neraka ayo sia ya ulah kitu cenah nyurana surahkeun ku sia aing ngadanyakeun salah awas ya kan dipentug sia ku sarahkeun sia ayo surahkeun ku sia geus lain make peureup deui golok bae sia aing calangap sia di barang sana itu kuat ieu kakarak ieu ilmu zahir tafsir zahir urang lamun nyaritakeun tafsir hakiki mah murikak bulu tafsir teh kapan aya tafsir zahir padahal ieu kabeh ieu Jalalain Sawi Ayatul Ahkam kemudian gitu tafsir non gitu ngaranna Qurtubi tafsir berbagai tafsir zahir tapi lamun ayat tafsir Syafi'i anu mengarah kana hakikat tafsir hakikat aya karangan Imam Syafi'i ayo Imam kitu Maliki tafsir hakikatna masyaallah tuh aya bahasa sababaraha non kitu ngaranna sababaraha sahabat anu nafsiranana langsung make hakikat urang mah lamun nafsiran ayat anu eta bae ayat dan kitu ngaranna ayat Ramadan wa in kuntum marda ala safarin aw jaa ahadun minal ghaiti aw lamastumun nisa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiba atuh eta kapan ayat tayamum ngeunaheun tetapi ahli hakikat mah lain kos kitu nafsiranana paing kuntum marda lamun aranjeun garing hate pinuku syahawat au ala safarin atawa perjalanan menuju Allah tapi di jero hatena pinuku hawa nafsu tuh au jaa ahadum minal ghaid ai ghaid mah kapan eta teh kitu WC ngisi urusanna dunia atawa jero hatena pinuku urusan dunia awla mastumun nisa ai tadi mangan sakadar kahayang dunia kuari malamas tumun nisa ai nisa eta dunia sebab Kangjeng Nabi nyaritakeun al mar'atu mataun wa khairu mata'iha al mar'atu sore berarti awewe eta dunia awla mastumun nisa ditafsiran ku ahli hakikat mah eta adalah manehanana bergelut dina dunia HP jaringan jang dunia organisasi jaringan jang dunia partai jaringan jang dunia nah ia bergelut lamas tumun nisa dunia Palam tajidu ma'an hajun temanggihan jelema ma'an teh cai tapi jelema anu yang ngaluruskeun ya ne Kangjeng Nabi teka zamanan Kangjeng Nabi ma'an teh palam tajidu ma'an temanggihan Kangjeng Nabi sahabat temanggihan ka sahabat tabiin temanggihan ka tabiin jang ngaluruskeun anak guru mursyid palam tajidu ma'an teka pagi jeung jelema-jelema nu ngalempengkeun ngabersihan kolbu
Fatayammamu sa'idan thayyiba. Tayamum bae geus ulah make cai. Cara tayamumna kumaha? Terserah. Gerak guru mursyid anu nyahueun. Oh, sia penyakitna ieu tayamuman. Nah, Haji Pendi, ya, kadia, sia kadia. Nyokot lebu. Nu loba. Sakumaha lobana sakintal. Kumaha ieu aing sih mah mending dilebuan langsung. Ngeus dilebuan. Nah, gali heula aja lebuan, paeh di dinya kajeun tina paeh. Si wadehem segala rupa. Eta urang we. Ieu lah urang nyaritakeun ayat per ayat. Masya Allah. Urang lamun nyaritakeun wa huwa ma'akum aina ma kuntum make hakikat ya Allah ya Rabbi geus teu daya teu upaya. Teu daya teu upaya teh aya ayat tafsir hakikat anu dibaca kudu ku ahlina sebab besi salah. Ieu ge sarua. Istarau bi ayatillah make majaz heula eta teh jang notor kana makna hakikat di manaan ku istarau salah lantaran isyra mah engkena bakal aya timbal balik tapi kapan ieu mah istibdal geus mulai make majaz ieu ge geus bagian daripada mengetahui secuil hakikat kuarin sebab make korenah kapan. Nah, istarau ngagantikeun ayat yakni Gusti Allah. An ayat Allah teh Gusti Allah. Kok bisa pas gitu sih? Kapan urang teh kabeh tercipta ti Gusti Allah teh tina cahayana nyokot ku Kang dibikeun ka Kangjeng Nabi. Tina cahaya Kangjeng Nabi jadi alam. Ieu teh kapan cahaya Kangjeng Nabi aslina mah kapan Gusti Allah ayat. Mantap kabeh jadi ayat ya teh. Gunung ayat Allah, laut ayat Allah, tatangkalan ayat Allah, urang ge ayat Allah. Dumadak urang ayat Allah, geus lamun urang nempo secara zahir jelema, lamun secara batin ieu teh tajalli Allah. Ah, geus luhur tah. Tajalli tah. Aya ge di lembur mah haji sajali. Ieu mah tajalli. Tah, ieu kan Gusti Allah bisa. Ai eta sia hirup usaha nu Allah, atuh tajalli Allah di sini. Ai gerak nang saha nang Allah bisa henteu lamun ku Allah teh gerakeun atuh henteu berarti kan tajalli Allah digerak nu aya di sia tapi urang mah can datang kan kadinya kulantaran can datang nu kadeuleu teh si eta bae udin bae haji pendi bae kadeuleu bae ungkuk-ungkugan leumpang si eta bae can datang urang tapi eta sebenarnya mah ayat Allah tajalli Allah di eta nah ieu kan istarau bi ayatillahi tamanan qalila nah lamun keur nyaritakeun tamanan qalila gambaran tamanan qalila Kangjeng Nabi mun nyaritakeun sorga teu terasa urang aya di sorga ketika ngagambarkeun dunia nu hina terasa hina dunia teh sehingga leuwih tibatan bangke kahinaan dunia loh urang teh keur di majelis heulah kaluar bae sendal leungit marah eta dunia teh goblok sendal aing teh kulit siap oi istarau bi ayatillahi tamanan qalila batak bastur bisa nafsiran dia bisa nafsiran itu tafsir kosmik masih zahir kene nayalah fasaddu an sabili ngahalangan tina agama Allah di mana cicing di pamarantahan maneh teh ayat Allah kunaon atuh ayat Allah kok bisa henteu make karena ayat Allah nah iyalah bagian siksa mentak kadeuleu ku ahli-ahli Allah mah jelema-jelema anu henteu make ka ayat Allah sebab naon henteu batin zahir ku ahlina mah zahir bahkan kaambe lamun jelema cinta jasa kana dunia teh mantap besi aya kiai misalnya datang urang kieu bae pos kula lamun datang haji teh kieu asa teu kuat keur mah hatena dunia kewek deui eta apa aju teu mandi deui tadi emang meureun panyakit bau badanna aya teu keur ieu teu leuletik bau sering ahli Allah mah begitu sok besi zara misalnya ka biblut ya aja bibulutna mundur deui eta geus kaambeul aja pendi ka Jakarta ngandeuk naon kitu ziarah ka Habib Lutfi malam Salasa kan sok aya di Jakarta Habib Lutfi na aya tapi ngonci maneh
ngunci mana trek manis terus assalamualaikum waalaikumsalam sora no ditungguan datang ke subuh cak habib lu tuh aing mah kajian salat qada daripada magian nyana qada eta kunaon eta ka ambut di jauh kene sana datang ka ambut di ibu lah sangka masya Allah lain seetik wali-wali Allah anu bisa ngambil dek datang hiji jelema almarhum abah bae aya hiji jelema susah jasa kunaon teh abah nungguan bae di lawang teh begitu datang wes berarti cakulah nya keur nungguan ieu bener bae padahal mah jelema susah teh geus lila karek ngobrol bah kok eta disabut itu hatena bersih saknya jelema biasa aya deui kadatangan kiai bebeja heula malah mah kiai anu dek datang oh ya teu naon barang mau datang ka dieu hees bae abah teh kitu ge abah beda udangkeun bah tamu kiai anu diuk bae oh balik deui ka dieu ku ibu teh kan titah diudangkeun abah sia udangkeun tuh saya tamu diudangkeun bah tamu teh titah diuk bae balik deui ka dieu kasar urang kaudangkeun anak ieu mah teu beda jeung si ieu gula tak ambe lain sosok kiaina tapi batinna terlalu cinta dunia hangru kan bau ente jadi ibu kula mendek nanya we ka kiai kuari bawa tuh lain bau berarti awal ge bentek jasa ya tapi lamun si eung wallah alam henteu beureun barang datang nu dua jadi bau aya tah sabana qalila laletik hina bau Masya Allah kan lamun Tuhan Syabul Qadir guys bisa ngebuktikan nyekel apel dititah dicekel ngurucut getih nek sanu daek ngadahar apel uraja titah dicekel kegebian cekel dipencet kieu keluar getih berarti kan ieu apel menang meuli duit ti nagara eta teh kan getih rakyat masa kiai menta ka negara pakai ngabangun majelis nu mentak baueun kiai ngabangun pondok duitna ti negara baueun kajian kumaha ge santri teu betah motok wari majelis bagus pondokna bagus santrina lake ki uraono leuya wih iku hangru apa iku hangru ya wis lah tah komo dahareun kok bukan di dahar kurang kita gambaran-gambaran ahli hakikat Masya Allah karim nah iya bapak soduan sabili ngahalangan deh tidak lempang na agama Allah luhur na agama Allah dihalangan ya Allah ya Rabbi di negara behulanan gua mah soal jilbab bae dipermasalahkan berarti kan pasoduan sabili ayo raramean ulah kunaon anu make cangcut nak kita dipermasalahkan pakai cangcut tadi masalahnya susu kadang sepotong tadi masalahnya malah mah di DPR dibahas jangan sepotong semua ayo saya korupsi dan lain sebagainya pasoduan sabili dalam rangka pasoduan sabili urawakan eta kakarak ngabahas ala kadar nah kuari secara politisnya pasoduan sabili kumaha ekonomi secara ekonomi pasoduan sabili kumaha urang mah nu jelas-jelasan teh larangan-larangan zahir tapi kan di negara mah lain make aturan-aturan pasoduan sabili urang di jerona aya cilaka kajennya nama keur ngurusan negara tapi ai kiai-kiai teh mah atuh cukup bae ku ngadoakeun nu penting tentrem penting aman jauh presiden mah bahaya menteri atuh cilaka nunggu urusan atuh teu kumaha ngan urang ulah terlibat urang mah ngadoakeun balalanderna bae beres geus ka ulah sok hajupu nya nguyup nya nguah cilaka teh mah kiai kos kitu batu ya Allah ya Rabbi manta kaya gitu ya gua ndek ieu non kadang-kadang ndek pangbenerkeun masalah naon roid ayo henteu teu kudu ka dieu ka kiai anu bae sarua bae teu hayang iya tuh kiai anu geus pinter embung si siapa sarua bae lamun ngabagi di dieu jangan begitu henteu emang kurang gitu embung jakeun teh mah atuh geus lah teu bisa ngomong kumaha iya teu coba ngomong henteu lah henteu omong we henteu lah teu ya hese teh geus ku situ teh hese tah
Debatak lo jasa kiai anu aya di hareup mah bangun bagus, jadi tukangan mah horenganan nyamual. Ya duit pamarentah teh konon kara segala nyen proposal dan aya di hareup bagus, di hareup manul masyarakat, di hareup lumayan engke gerage haseupna bakal kaambah haseup. Haseupna eta dibere kitu naon kitu mambus, embung. Jelema teh dibere embung. Sok kuari kiai pinter hajunya anak pernah jadi mui sok gerak kaambeuna beda ku masyarakat embungin masyarakat ngondang ge embungin heran atau tadi di partai Golkar deui henteu aya nu nitahan ngan ngambe batin teh ngambung lah lain kiai teh mah naon emang eta ore koros tuh kebal-kebal tukang ceramah ge sarua kebal-kebal kayak bener lagi mah beneran ya ih bener kasar tukang ceramah ge sarua bae sarua sebab di benak hatina dunia sok geura teu kudu dibejaan ku kula teu kudu disebutan kiai anu tukang ceramah kakolotakeun tetep bae ceramah deleukeun kaambean ku masyarakat moal sebab tidak dibeneran lain ceramahna hubud dunia sok di Bogor aya tak kiai anu tata dina hebat pan ceramahna terus berdaga kolot teu nu ngundang ngariung acan dah cenah kiai mau ngomong na ngariung bae emang hayang kita mah gambaran goblok sia kita mah gambaran mah oh di Cianjur wah udah sekulakan mah nama santren di Picung aya tak kiai hebat 10 santrina keur zaman kula di Picung aya 200 hebat kebelah dia ceramah kuari santri nu ngondang ngariung jelema jag-jag kan di Sukabumi kula pernah masantren di Sukabumi 2 tempat aya teh hebat teh kiai di Sukabumi zaman kula warga belah dia masyaallah pernah ka dia gawe mah kali nyaritakeun santri pangajian di Garut atuh bojoku orang Garut teh aya weruh temen ge wis arep di Garut wis weruh kabeh hilaian Cikajang Samarang weruh Limbangan seluruh atuh bagi mah ulin bae meureun main bae eta mah atuh di Bandung nya nyawa jasa kula mah Bandung masyaallah babaturan gua ambal aya di Bandung aya jelema nu pinter jasa hebat pasantren ge di tingkat santrina loba kuari siji ora ono eta mah lemesnya sa Jogja tuh mah boten wenten wari acul-aculan we jeung calon bupati ancul-anculan imana mah bagus mobilna aya sapatuna erak tetapi ngarumas hatena santri hiji-hiji acan pengajian masyarakat teh nu daek ngambean sama sakali sok geura ge musibah eta kiai kos kitu teh musibah aing ngomong di hati ke hati mah sarua nyeri cerik ya Allah ya Rabbi kunaon jadi kos kieu hawa nafsu Bandung lain hiji babaturan kula aya nu lain babaturan kula ge aya anu wah geus pokona mah terus kula mah janyaho datang ka Gunung Halu nya naon kabeh Sililin terus ka ditu ka Babusal ka Gunung Halu nyaho jasa ai si ieu mah kurung batokeun pan hirupna teh itu jauhna naon nya mah mun cara lauk betok lauk betok sumur didinya deui betok sumur mun cara boga pamajikan hiji ka dinya deui kata limbang siapa pasoduan sabili kata limbang pasoduan sabili maksudna naon sing hade ieu urang katitipan ilmu kade ulah datang ka pasoduan sabili kade ulah dong kiai emang kiai ngaharamkeun naon ngaranna ngeureun ya sanu ngaharamkeun henteu kiai mah kalah ulah sok sempit-sempit teuing emang kita bukan hiji gas kredit yeuh tanggung jawab di akhirat jeung mama ambo mama ngojai di neraka babarengan ulah sok sambarangan fasadduan sabili innahum sama kanu ya'malun eta lah jelema-jelema kafir-kafir panggoreng-goreng ngapagawean nu dipigawe ku manehana naon saduan sabilih
ya yarkubuna fi mu'minin kafir matara aya ngaraksa ngajaga ngariksa dede ka para mukminin henteu aya sugan aya kakarabatan teu aya illa waladim janji-janji sugan eta teu aya kafir karakter kafir seperti eta iyalah wa ulaika humul mu'tadun jelema-jelema etalah anu moal liwat wates buang kawarah luar biasa nu jadi bahan ruhak neraka. Naudzubillah min dzalik. Mudah-mudahan orang kabehan dibere benta mata hate sehingga orang gede hampura bisa tobat ka Gusti Allah ngaku kana kasalahan-kasalahan ja urang mah manusia biasa tapi orang bisa tobat ka Gusti Allah sehingga karasa tetesan tiisna tobat diterima tobat urang ku Gusti Allah tur bisa ningkatkeun ibadah ka Gusti Allah deket jeung Gusti Allah cinta ka para ahli-ahli Allah ngajauhan ka para musuh-musuh Allah sehingga urang maot husnul khotimah cirian kitabna. Mudah-mudahan ke tahun hareup urang bisa kapanggih deui di minggu hareup urang ngaji ngabahas tentang puasa iraha tanggal hijina menurut hisab kopi teu kudu mawa kitab dina minggu hareup urang ngadengekeun ala kadar tentang puasa. Wallahu a'lam bishawab. Tajiu fitanun yatslu ba'duha ba'dan lan teka papirang-pirang fitnah kang maca sabda setengah fitan kang maca sabda setengah ya umat ba'dan ing setengah tajiu hal teka fitnatun apa fitnah fayaqulul mu'min kang maca sabda kang mu'min hadhihi tuhlikuni utawi kila fitnah iku bakal ngarusak ya hadini izun tumatan kasibu kari-kari narima ilang ya fitnah atau ya hadihi tajiu fitnatun dan tegapa fitnah kanggawane fayakulu magangu cabya mu'min hadihi hadihi tawi kila iki fitnah iku hadihi ikila iki fitnah kang ngarusak aman ahaba maka utasa pamanikum ikadaman yaman ayu zahzah ingin taden gitu usir yaman atau dena doakan yamanan nari saking neraka unukolata dan panjingakan yaman al jannata ing surga Faldati fitnatahu maka becik nekani ing mana fitnatuhu fitnah yaman wa huwa yuminu maka faldati man ka becik tekahu ing mana fitnatuhu fitnah yaman wa huwa yuminu billahi wal yawmil akhir halau tayaman iku ngimankeun yaman ing Allah lan ing dina kang akhir wal yati ilan nasi billadzi lan becik teka yaman maring manusia kalawan ngagawa kalawan billadzi kang wihibu demen ya ladzi ayu ta ilaihi nyata den tekan apa ilaihi maring ladzi wa man daya imaman lan utawi sabawong kubiataman ing imam fa'atahu maka ngawekeun yaman ing imam sabqata yadihi gitu sabqata ing cekelan tangannya ya siman salaman tangannya ya siman wa samrata qalbi lan ing buatin ya siman fal betul maka becik nurut yaman ing imam ini statu alamun kawasa ya siman fa in jaa akharu yunazuhu maka lamun tega apa kang wane kang malawan ya akharu ing imam fadribu maka pada mukul sira kabeh unukul akhar ing gulune kang wane. Wa kana Abdullah bin Umar yaqul lan ana sabab Abdullah bin Umar iku ngucap ya Abdullah ati ho ya ne sultan nurut sirahu ing sultan ya ne najai Abdullah ing sultan itu atilah ing dalam taating Allah asilan nilayan sirahu ing sultan bi masyatilah ing dalam masyating Allah wala badul ulama ngaji suap setengah ulama wal murad bi qali fadribu sampai kadang-kadang bagian kalan ucapan kanjeng Nabi ngucap-ngucapin apa fadribu ono kal akhar wa azluhu wa khaluhu la qatluhu wa matuhu
Yawi ya murad iku maca ta'khir wa kalau tegese maca ta'khir ngabedal ahar orang matani ahar tegese ngamatani ahar wala badung lan ngucap setengah ulama al murad bi taikan elka bukan bihi kalawan gitu kaulihi fadribu qadrasi iku megatkeun sirahe ya ahar wa idza bunasilan ngilangkeun napas wa idza bunasilan ngilangkeun napas ahar Dulu ala hadza qaulu alaikum nudukeun ala hadza ing atas ikula qauli apa ucapan kang Nabi di nafar dalam hadis gawane padribu bisayf kain mangkana maka mukul sira gadoh ing agar kalawan pedang ikut nemo aman kana sapa no awong kang nemo yaman wa huwa zahirul hadis lan utawi ya qaulu fi hadis al-akhir ku zahirul hadis lakin syuruta bidzalika yakun al-awwal adlan wallahu a'lam tapi dan syaratkan dalam mangkono mazkur perintahan apa kang awal iku kang adil wallahu alam bidu tapi dan syaratkan bidzalika ing dalam mangkono mazkur apa yakun awal enten apa sultan kang awal iku adlan kang adil wallahu alam muti Allah iku kang maha uningan Kangjeng Nabi ngaritakeun di akhir zaman bakal loba fitnah anu luar biasa sebab umat ye awal nama afiyah lungsur langsat rarapi tapi di akhirna bala uha loba balai loba fitnah sahur kangjeng wataji'u fitanun bakal datang berbagai fitnah yatslu ba'duha ba'dun nu bakal macakeun sawarehna ka sawarehna deui woi engke mah bakal anu woi bakal anu tapi teh geus diomong-omong ke jadi di beja-bejakeun heula kos kolot urang baheula kolot urang teh baheula teh nanti mana meureun eta bahasa-bahasa kolot masih kadedengekeun keneh bae engke masih lalaki jadi bikang jadi lalaki eta bahasa kolot baheula sia lalaki bakal jadi bikang bakal jadi lalaki hartina lalaki kos awewe kos lalaki mulai tak tekebel buk panjang awewe lalaki bukna panjang awewe bukna para rendek tak omongan kalau teh nyata jasa engke masih pakaian lalaki jeung pakaian awewe teh atuh sapake lalaki awewe kuari kaos sapake celana sapake atuh sepatu sapake geus sapake bae malah mun urang keur naik mobil teh aju aya nu naik motor boncengan bisa tetebakan lalaki teu bigang jibazah ya lalaki tibakang aya ada laki oh bener lalaki barang turun teh aya susuan tuh salah sia berarti tak eta teh tetebakan naon kolot baheula mah bisa engke mah di sawah teh di sawah sia eta teh bakalna uluh tangkal listrik loba jasa di sawah lain tangkal pare diganti ku tangkal listrik arti menyemak di sawah ya tangkal listrik ge lain tangkal pare orenganan jadi perumahan ieu atuh sawahna diganti engke mah jelema dagang teh dagang imah sia imah didagangkeun dipikir ku urang mah digotongan imah oh lain atuh dijieuna di mata kolot baheula nyararata jasa masyaallah luar biasa engke mah partai nyaritakeun partai loba engke bakal saeutik ke di akhir bakal loba deui partai ke bakal saeutik deui ke bakal loba deui itu bararagus mah bagus nah kabeh ge makin kali itu makin jore bae diletikeun jore dibawakeun jore kolot baheula geus ngomong ti heula sagala rupa ke siram geus aya kali ngujur ngulon tamah caina lain bakal jadi cai biasa bakalna getih tamah nu nyaianana lamun engke bakal pemerintah jieun kali ngebat kulon ket wetan ti wetan ka kulon ta eta teh engke eta mah lain jang cai biasa tamah lain jang nyaian sawah lain jang nyaian huma lain jang nyaian masyarakat tapi ka utama bakal getih eta iraha di mana-mana geus nyambung pulau ke pulau baheula mata pulau cangkir diomongkeun teh bakal nyambung eta cicirita geus moal beres engke mah pulau Jawa jeung Sumatera nyambung Madura jeung pulau urang nyambung engke bakal aya jalan ngebat lempeng
bahasa kolot mah baheula eta kos kitu horeng tol eta kuari eta janyara rata tah eta tah nu pake anggeran jasa mah di lembur urang mah ieu Tangerang Serang Pandeglang tah eta tah nyambungna gitu antara urang jeung nu tadi caritakeun anggaran tah tadu parang sejarah teh naon Pulau Cangkir nyambung kuari geus nyambung nu jualan imah geus loba tol geus aya nyararambung bakal disambungkeun deui atuh itunya urang ieu Merak gitu Sumatera ke bakal aya tol terus sabada eta bakal jieun kali ke omongan kolot baheula tah ke lamun geus nyambung tol Sumatera Pulau Jawa jeung Pulau Madura ke kakarak aya kali ngulon ngetan tah eta mah bakalna eusina tah eta mah teh caina getih bakal perang teh jeung saha teh jeung Inggris jeung Belanda moal ka DDI Amerika moal ka DDI eta yang perang saha kakakna bakal ngebunuh adina bapak bakal ngebunuh anak ngebunuh bapak emak dibunuh dulur dibunuh pemerintah ngebunuh rakyat ngebunuh pemerintah eta kolot baheula mah kos kitu ho meureun perang saudara mun cara kurang dia cirikeun bae bakal dijieun ke kali ngebat di mana geus beres direncanakeun ge asal geus nyambung Madura Jawa Pulau Jawa jeung Sumatera ke bakal aya kali ngebat tidinya beres ngabangun lila ngabangun puluhan tahun nah eta ke bakal aya perang saudara nu dahsyat luar biasa saling membunuh eta mah ciri doang berarti perang saudara anu bakalnya gitulah kolot baheula eta nyahoan jasa tah fitnah teh dibacakeun Kangjeng Nabi mah nyaritakeun kieu engke bakal kafratu walawi zina anak zina loba jasa bakalna nagara ge dipimpin aku anak zina imam masjid ge anak zina bakalna imam Jumat anak zina di kantor-kantor anak zina nu jadi presiden ge anak zina Kangjeng Nabi bakal kos kitu maknya henteu maknya aja kuari anak zina malulu atuh pertikahanana atuh teu bareres pan beureum jadi anak zina geus puguh nu zinah nama kuari ge doba jasa masalah sebab anak zina ngaji Quran bagus kuari jadi imam atuh geus mulai di sababaraha musola mah anak zina eueuh masalah ngan eta ucapan Kangjeng Nabi bakal kos kitu di akhir zaman teu bakal loba anak zina nu mingpin salat ge anak zina kantor anak zina presiden ge bakalna anak zina taji'u fitanun yatslu ba'duha ba'dan dibacakeun ku sawareh umat ka sawareh deui engke bakal loba nu mabok teh geus jadi kebiasaan bah pemuda geus mabok kuari mah ningkat deui lain ngaeuweuhan mabok teh budak SD mabok terus mararabok rusak akal urang dengan berbagai dalil kumaha bae mungkin serangan Amerika mungkin serangan pokoknya mah gitulah keayaan anak mabok jelema lain makin eueuh tangkap kuari ditangkap hiji tumbuh 10 tangkap hiji tumbuh 100 tangkap terus bae sa Indonesia merabok pahara jasa mabok identik jeung zina mabok zina judi terus bae buat eureun-eureun engke bakal loba judi riba teh Kangjeng Nabi kasratur riba engke mah kuari mah munggah haji bae bisa teriba munggah haji urang teu bisa teu make bank berarti kan mah riba terus riba dagang riba haji riba segala rupa riba mantap eta teh geus umul bawang kena sahabat naroskeun Gusti Rasul eta ku loba-lobana riba engke urang kumaha tuh haram gitu cukup nyokot jang ukuran ibadah ka Allah bae jang ukuran dahar nginum jang cukup ibadah eta geus salamet sakitu bae leuwih tidinya cilaka tayalah tajiru fitanun yatslu ba'duha ba'dan bakal datang berbagai fitnah nu bakal ngomongkeun sebahagian ka sebahagian deui geus diomongkeun tajiu sayati Kangjeng Nabi geus caritakeun bakal datang tah kuari urang tahun 2000 pas jasa naon nu diucapkeun ku Kangjeng Nabi di tahun bangta 1400 kali tuna makin mantap makin loba makin dahsyat fitnah teh mantap kadina taji'u fitnatun datanglah fitnah bayakulul mukmin cek jelema mukmin asana hadhihi tuhlikuni
fitnah asana nu bakal ngarusak ka urang. Aduh asana bahaya ya bahaya ya bahaya. Engke sumatang kasih pulas eueuh deui. Engke wataji fitnatun datang deui fitnah. Payakulu cek mumin asana fitnah ieu nu bahaya mah hazihi aduh asana ieu nu bahaya mah yeuh. Eta selalu kitu bae kitu bae kitu bae. Kuari bae kuari. Urang teh lamun anu memang henteu mikiran kana kasalamatan di akhirat mah dak pilkades. Mulai ustad di barada duit, kiai di barada duit, atuh ustad ondok mah seuseurian. Ondok teh seuseurian. Asa menang, asa untung. Tapi kapan ari anu mikiran engke kumaha di akhirat mah pan ieu teh sogokan nu kos kieu ngaranna. Pikiran nih aing salamatan tempat ieu disogok ieu milih salah teu milih salah asana rusak ieu ku fitnah ieu tah nu bener mah si kiai si santri si masyarakat teh mikirna asana rusak ku fitnah ieu mah kelas eueuh de jol pilkada leuwih gede ieu mah leuwih gede seserian pan anu sok ka pendopo mah mantep lumayan 3 juta saminggu sabulan atawa antri di ditu teh cak anu kos kitu mah seserian huhahe tapi cak anu mikir mah asana fitnah ieu nu bahaya mah ieu duh kamari mah leutik ieu mah leuwih gede asana bahaya dak datang ka harian las eueuh datang pilgub lumayan kuari bae ge Tangerang teh geus kabagi 2 kiai teh aya Kiai Wahidin aya Kiai Atutin sabagi 2 kuari teh kadeuleu ieu Kiai Wahidin jeung Kiai Atutin lain deui ieu mah lamun buringas Kiai Atutin eta lamun anu bangsa kieu eta Wahidin eta mah kos kitu. Di Serang di Pandeglang Kiai Ustad geus kabagi antara Yan Kosimul Kiai baena Wahidin wa Atutin. Jadi geus kabagi 2. Kuari geus bage. Itu motor ge lamun diselat teh. Atut. Lamun Wahidin mah mogok Wahidin mah. Eta kos kitu mah fitnah. Bagi anu raramean mah anu asa meunang geus heheotan bae tapi nu mikiran aing salamatan teh di akhirat ku kos kieu teh ieu pan bisa dipertanggungjawabkeun ieu teh sogokan teh ieu teh halal apa henteu sih duit kos kieu mikiran nya asana ku ieu aing rusak ieu bahaya ieu beres eta las eueuh pilpres leuwih gede teu eureun kitu jeung kitu bae tajiu fitnatun gontok-gontokan ke berbagai organisasi bergontok-gontokan antara partai jeung partai ngan lamun kurang dipikir teu kumaha gontok-gontokan lamun urang dek berjuang ye boga pikiran hayang berjuang tak urang kuari cicing di Indonesia sementara Muhammadiyah terus bae nyulusup sedangkan urang kan hese eta teh untuk menopang eueuh di jalan kecuali kudu make organisasi di NU urang asup ka NU beneran NU ribut NU jeung Muhammadiyah fitnah kanu aya Islam papada Islam timbul deui PKS kok ieu nyelonong bae si PKS teh PKS nyelonong jasa teh pugu anggeranana dasar hukumna teu pugu anu teh urang otomatis kan nyeun tandinganana partai berarti dah naon ieu partai urang ieu tadi PKS wari urang PKB geus eueuh maut dia pimpinanna anu aya keneh tapi wujud Kang Adam iku mah ieu tah urang lamun deuk berjuang mah eueuh deui lantarannya nyulusup ka birokrasi atuh urang ge kudu main birokrasi kudu berarti kudu ditandingi ku urang sedangkan ditandingi teu eureun teu repeh lain deuk ngabaju ke negara ieu jajah hayang-hayang hebat dirina ribut piributkeun teh loba jasa diantepkeun ku urang eleh urang teu diantepkeun ribut deuk kumaha coba ndek kumaha coba kos kuari ye mun diatepkeun bae orang NU kaserang ye ku Muhammadiyah lamun diatepkeun bae organisasi NU teh kaserang ku Muhammadiyah nya masuk melalui birokrasi geus lain nyaritakeun demokrasi deui nyaritakeun hukum dibawa ku nyana tah ieu geus bahaya jasa ka ai zaman Gus Dur bapan ulah aya unsur-unsur hukum demokrasi bae hukum mah cekelan di organisasi bae kuari mah ngarayap lamun ngarokok diharamkeun melalui kitu birokrasi berarti kan geus ngarayap lamun tolak tilu jadi hiji melalui birokrasi kan geus berarti geus diserang lamun anak angkat geus jadi menang berarti kan geus melalui birokrasi mui kuari nah diusapan titah nyeun keputusan kan berarti ieu diserang ku Muhammadiyah
Urang maca diserang ge, tapi orang Jogja mah diserang. Diserang gitu, diserang. Kalau inget Gaji Muhadi bae maca koran di dia. Hari Senin bupati sedang apel diserang. Diserang apa ya? Dia maca koran, ini diserang bagaimana ya? Ada apa ya? Oh mana coba lihat. Diserang bukan diserang. Oh iya diserang. Aduh bupati hari Senin apel diserang. Sama apa diserangnya? Serang, sia ulah serang atuh. Salah maca berbahaya. Tah, ieu caritana urang ieu mun nyaritakeun perjuangan nyeri hate teh. Nyara terus bae nyulusup NU-na ieu HS bae ngees bae ngees. Ngees serangan-serangan. Partai teh partai ngan saukur ngaranna doang, Partai Islam P3, Partai Islam PKB, Partai Islam naon deui? Ah geus eta teh geus. Tuh BPR dan lain sebagainya ngan ngaran doang, perjuangan nama tetep bae PKS dulu tah coba halangan atuh sia mun urang gairah timbul aing tampil deh ieu mah nu tampilna si bangsa bocokok deui bae kuduna anu siap ngaberesan tah ieu urang beuki lamun deuleu kadinya rapuh amat atuh Indonesia teh rapuh amat kumaha kahareupna timbul lah gairah hayang urang fitnah nu aya perang antara politik partai jeung partai, perang antara organisasi-organisasi. Urang cicing berarti nyana terus-terusan merajalela. Urang berangkat perang teu eureun-eureun. Ilah zaman fitnah ngaranna lantaran henteu leuleuy hatena henteu tawadu. Ieu mah pahayang-hayang kabeh. Pokos imam masjid bae, imam mushola. Nu pantes mah jadi imam teh itu, dia mah kurang pantes lantaran nyana nu hayang teu terus bae wala doholin terus bae. Tepararantes sebenarnya teh terus bae gesek-gesek iyalah zaman fitnah tekos kitu tajiu fitnatun ieu terus teu eureun fitnah moal eureun terus bae ieu mah mentak lamun keur mikiran kieu amat ieu sih padahal bupati naja kurang kumaha tapi geuningan gerak-gerakan bupati anu kitu keneh tah ieu teh deuk iraha atuh pembisik-pembisik mantak naon atau bisiki maka bisikan-bisikan agama ternyata nu deukeut jeung jelema gede teh pernah ngabisiki agama boro-boro ngabisiki agama horenyana lagi atuh teu nyahoan ka agama ieu beuki hancur fitnah kadituna beuki ambalaya atuh engke mah meureunna nu nyahoan ka pangeran meureun nyahoana maraca buku bae jeung di laptop bae terus bae belajar teh make televisi make kitu buku kabelah dia na koran untuk make belajar langsung ti guru geus waktu fitnah makin fitnah kuarin nu oleng otakna loba jasa anu nyokotan wiridan ti buku di wirid nyokotan buku nyokotan wiridan ti televisi nyokotan wiridan ti kitu naon kitu ngaranna ti satelit dan lain sebagainya ayeuna kuari oleng jelema gede aroleng akibatina wiridan kos sekarang itu kos nanahonan nah iyalah fitnah zaman fitnah teu benang salah setik tah nu mantak ieu dicaritakeun ku Kangjeng Nabi bakal pahara luar biasa kita faman ahabba saha jelema nu dikahayang ayu zahzaha dijauhkeun tina neraka ayu khala jannah atau diasupkeun ka surga fatatihi fitnatahu maka kudu ngadatangan kana fitnahna wa huwa yu'minu billahi wal yaumil akhir bahasana kos kitu tapi nu dimaksudna mah kieu fitnah pasti datang tapi jelema tetep bae iman ka Gusti Allah iman ka yaumil akhir lamun hayang salamet jauh tina neraka hayang salamet berarti asup ka surga ketika fitnah datang ulah milu-milu cicing bae iman ka Allah iman ka yaumil akhir tetep bae teu bisa diganggu gugat teu aya tawar menawar nya mah kitu bae eta salamet cicing waalaikumsalam ieu aya sumbangan ti atut gede teh letik yang haram gede ieu meja haram main sama mobilin teh motor sama mobil halal aduh masya Allah Waalaikumsalam ijaya itu jati itu bukan sebenarnya 500 haram bejakan haram 500.000 haram aing mah geus moal tanggung jawabna di akhirat hese minggu harap dikiriman dia berarti 5 juta haram
tanggung jawab na eze ayo lah bong nanda daletik seorang Adam minggu hari juga seperti itu 20 juta halam iki mana jadi 50 halam budak 50 mah kembali apaan sakan urut bae mah halal tamah lamun 50 juta deh bae pidato ya kiriman dolor atuh naon hesena sapira milih atut da kula laki kitu kubikang kitu atuh masalah aja dipimpin ku saha saja bakal kitu-kitu kene geus maningan atut bae teruskeun eta 10 juta kenceng sorana eta 10 juta kenceng jasa ke 5 juta mancan pati kenceng tapi kalau 10 juta kenceng 100 juta gitu 100 juta kencengnya mun 1 miliar mah sana pegata urat pegata sana 1 miliar mah eta tolol aja saya kuari kiai teh lepas dari kalah dan menang lepas dari begitu atau tidak begitu haram tina jihad milih awewe lagi geus haram tapi ieu kajeun ka masyarakat mah bodoh ieu kiai nu nyaho hukum kolol lagi tolol deui tama ibnu tolol wa ibnu goblok tama tuh di Indonesia bae di Indonesia Tangerang geus loba jasa pan eta ieu mah lepas dari kumaha pelaksanaanna sama atau tidak sama eta teh geus haram milihna haram Quran ar-rijalu qawwamun 'alan nisa teh menjadi pemimpin layak lalkong teu bisa diganggu gugat tah lamun datang fitnah seperti eta kemudian manehanana teger bae haram bae salamat surga tanu geus kitu lamun dek deuna datang dah dibere duit hanya halal lalkong sia neraka bari kurang dipresentasikan nih di Tangerang Serang yang kabupaten Pandeglang kiai nu kabeuli jeung nu teu kabeuli lobaan mana suarana lobaan nu kabeuli berarti lobaan kiai nu ka neraka cak masyarakat tadi aing mah teu jadi kiai we ka neraka kumaha sia aduh ya nuturkeun kiai ban kula mah cenah tuh tadi nama dekan itu lalaki ngan kiai kula ngajak ka awewe atuh kula nuturkeun bae lah ka kiai kula mung fitnah puguh eta fitnah keur datang tolol sia ngomong pangkos bener bae kula mung fitnah lah nuturkeun kiai bae eta fitnah teh eta kos kitu tah eta teu karasa pan kunyana tah masyaallah nah ieu lah kuda-kuda jang urang supaya orang teger di zaman fitnah kuari paman ahabba ayuzahzaha minan nar saha jelema anu nikah hayang dijauhkeun tina neraka anin nar tina neraka yudkhul atau diasupkeun ka surga nah ieu mah geus hiji bae geus altatihi fitnatahu wa huwa yu'minu billah wal yaumil akhir fitnah pasti datang ketika fitnah datang teger jasanya na iman ka Gusti Allah asal geus iman ka Gusti Allah ka yaumil akhir berarti sieun naon kitu nadahan fitnah ngajauhan berarti tina fitnah sieun iman ka Allah iman ka yaumil akhir berarti geus tidak mentolerir terhadap fitnah-fitnah kos kitu ngajauhan tina fitnah nyalamatkeun diri menuju ridho Allah subhanahu wa ta'ala wal ya'ti ilan nas billadhi yuhibbu ayyuta ilaihi nyana datang ka manusia mawa kekuatan diri nu sakumaha didatangkeun ka dirina pokona mah nyana kitu-kitu bae keur sodangan kitu keur babarengan jeung manusia kitu bae geus percis kos dina engke bakalna kos tengah peuting aya damar percis kos dina sirah anu bulu buuk da hideung aya hiji nyeng celing teteh naon ngaranna huis bakal kadeuleu ge lamun urang teger dina agama sieun ka Gusti Allah iman ka Gusti Allah berarti sieun ngajauhan tina fitnah di tengah-tengahkeun merajalelana fitnah bakal percis kos tengah peuting aya damar kadeuleu ku sasaha sinarna percis kos tidak sirah kitu buukna hideung aya huis hiji nyeng celing hiji bakal kadeuleu tah kitu dicaritakeun ku Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang fitnah-fitnah nu bakal datang terus moal eureun-eureun fitnah teh terus bae terus ieu keur carita ala kadarna dong fitnah kabelah dieuna fitnah tina televisi fitnah tina HP fitnah tina kitu komputer dan lain sebagainya engke bakal tambah ditambah deui fitnah dan berbagai fitnah
geus puguh nu tadi dicaritakeun kabair pakabair mah baheula mangan sakadar teu saralat doang fitnah teh ya. Tapi teu ngalawanan kanu salat kuari mah fitnah teh nya teu salat nya ngalawan kanu salat. Geus puguh kuari baheula mah nu mabok eueuh di lembur kuari mah mabok merajalela zina judi. Oh, penghormatan terhadap kiai baheula mah nu tilok salat ge nu tilok salat aya kiai liwat keur nyetel radio di pareuman. Radio di pareuman aya kiai memang pantes geus kitu teh. Kuari mah aya kiai tah digedekeun. Nah, kiai na joget deh atuh. Mantap atuh ja kiai na ge ceramahna ge mawa keyboard. Henteu kumaha coba atuh ja kiai na ge ceramah mah ge joget ieu. Atuh di imah kiai na ge TV atuh aya 5 pan. Paranti nyana, paranti pemajikan, paranti anak, paranti tamu. Wah, ambalayangan teu jualan TV doang tak kiai. Fitnah jeung fitnah, fitnah jeung terus makin ka ditu makin parah. Terus disapirakeun bae ku kiai teh, HP dianggap enteng, televisi dianggap enteng. Memang manfaat aya tapi modorotna nu luar biasa. Ketika urang deuk berjuang mah butuh tata informasi silakeun, tapi keur henteu mandeukna naonan atuh. Nah, makin ka dieu dirasakeunana makin loba, makin bahaya, makin bahaya. Amburadul kadituna sarua bae baheula seragam Sabang sampai Merauke bahwa duit bank riba, bunga bank riba. Nu tentang kamari ieu kurang kumaha teteh di zaman bapak-bapak urang komo bapak kolot urang mah kadenge ngejelengeng keneh teh rentenir teh haram. Bunga bank haram Sabang sampai Merauke di Indonesia ulah nyaritakeun internasional nasional seragam kabeh mulai teu aya hiji dua halal ditukil ku kiai make jamul jawame bahwa bunga bank teh halal di jamul jawamean. Masyaallah ku berani teh geus teu kudu dilawan tah mah suku sia jamul jawamean goyatul usulan los leg-leg ku sia. Tapi urang mah geus boga anggaran kurang kumaha Fathul Muin kurang kumaha kitab kitu naon ngaranna Ihya na Minhajul Abidina jeung berbagai kitab-kitab fikih bacaan bae geus sekuda nukil-nukil bab saralah kuari tukilan-tukilanana. Sebab naon eta kos kari itu teh maksakeun kalantaran dirina aya di dinya tukil, dirinya aya di dinya di organisasi teh tukil, dirinya aya di dinya di perusahaan showroom nukilnya na. Jadi lain berbicara secara umum kumaha ieu secara umum malah aya nu ngomong kieu. Sabenerna mah eta teh riba teh tah nu diharam-haramkeun ku kiai eta teh cenah kiaina bodoh sabenerna. Aya nu ngomong gitu lagi kiai. Tah mah kiaina bodoh sabenerna mah ieu teh ieu naon ngaranna bank eta teh sabenerna mah perusahaan kiai nu sabenerna mah showroom tak kredit eta teh sabenerna perusahaan kiai. Santri teh kudu nama usahana kos kitu teh. Jadi teu capek tapi untungna gede. Nu sabenerna mah eta teh diciptakeunana kudu ku santri mun santri pala linter mah eta kiai anu ngomong kos kitu mudah-mudahan panjang umur teh bae teh kieu teh. Mudah panjang umur bisa tobatna. Masyaallah geus kabali ngerjasa selidik horenganan kiaina anakna boga showroom. Atuh ai endek boga showroom mah ulah ngomong-ngomong kos kitu terus bae leg-leg apa ku kiai jadi orang koros mah tuh. Tah ieu timbul ucapan-ucapan fitnah jeung fitnah keur nyaritakeun fitnah tungtungna kiai jeung kiai fitnah ku teu seragam dina hukum teh maksakeun diri. Inilah di akhir zaman bakal loba fitnah terus moal eureun fitnah teh bakal terus menerus. Hiji jelema nu salamet tina fitnah anu iman ka Allah jeung ka yaumil akhir hartina tetep netepan dina sieun ka Gusti Allah Subhanahu wa taala.